Saha nu hayang nyorang torikohna wali. Saha nu hayang nyorang torikohna wali. Gerapek riksa salapan wasiati heula. Gerapek riksa salapan wasiati heula. Man roma ayyasluka tariqal auliya falyahfazan hadhil wasoya amila. Sahanu hayang nyorang toriko, sahanu hayang nyorang torikohna wali. Gerapek riksa salapan wasiati heula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naf'an mubaraka lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Man ari saha jalma roma eta nu ngamaksud ieu man ayyasluka kana yen ngambah man tariqol aulia kana jalan pirang-pirang para wali. Tariqol aulia kana jalan pirang-pirang wali. Faliyah fadhon mangka kudu ngajaga nyaan anjeun. Faliyah fadhon mangka kudu ngajaga nyaan anjeun hadil wasoya kana ieu pirang-pirang wasiat. Amilan bari anu ngamalkeun. Manari sajalma roma eta nu ngamaksud man ayyasluka kana yen ngambah man tariqol aulia kana pirang-pirang jalanna para wali. Faliyah fadzon mangka kudu ngariksa nyaan man hadil wasoya kana ye pirang-pirang wasiat amilan barina anu ngamalkeun. Lama bayana samangsa ngajelaskeun musannif as-suluka kana suluk hartosna ngambah atawa berjalan. Syara'a tahtu mandang musannif bi zikri qat'il aqobati dina nyarioskeun pegatna pirang-pirang tanjakan wal manazili jeung pirang-pirang darajat. Wari ladite al maksudu eta nu dimaksud al-adamu anu agung lisaliki pikeun anu ngambah.
Wasababul wusuli jeung ari sababna nepi ka Allah goliban dina kagalibanana. Faqala mangka nyarios ieu musannif man roma kana lapad man roma ila akhirih. Yani ngamaksud musannif man ari sajalma tolaba eta nu nyupri man ayyud khila kana yen ayyadkhula kana yen asup ieu man fi tariqil auliya'i dina jalan pirang-pirang wali. Waliamal mangka kudu migawe ieu man bihadihil wasaya kana ieu pirang-pirang wasiat alati anu dikru naon dikruha nyaritakeun ieu tis'un paman mangkari sajalma hafizo eta nu ngariksa eman ha kana ieu tis'un wa amala jeung ngamalkeun eman biha kana ieu tis'un palmarju mangka ari nu diarep-arep ayyub taha eta yen dibukakeun ala qalbihi kana manahna eman naon abwabul pahmi pirang-pirang pintu paham ngarti wa yushroha ayyuftaha wa yushroha jeung dijembarkeun naon sodruhu hate na eman binuril ilmi ku cahaya ilmu payan kasipu mangka narima terbuka lahu pikeun eman naon ma perkara yasulu anu hasil bihi ku sabab ieu ma naon at-taraqiyu naik wayadumu sareng langgeng bihi ku sabab ieu ma naon at-tauqi rasa sieun ku Allah naon at-tauqi rasa sieun ku Allah insyaallah insyaallah mun ngeresakeun insyaallah taala Gusti Allah taala saur musannif sajalma anu ngamaksud berjalan kana perjalananana para kakasih Allah nu disebat aulia mangka peryogi diperhatoskeun 8 rupi wasiat marantena dina nyucruk jalan menuju ka Allah sadayana dilaksanakeun ku para aulia buah tina ngalaksanakeun ieu nu 8 marantena diangkeun janten kakasih Allah atanapi janten wali-walina Allah ilmu dilungsurkeun ku Allah kana manahna setiap jalmi nu mangrupa cahaya bakal dibikeun ka jalmi nu ngambah kana ieu wasiat nu 8 nya kitu deui sajabi anjeunna nyagara ilmuna bakal dibere paham kana ilmu
jeung bakal dibere kuat ngamalkeun kana eta ilmu, bahkan jadi terbuka marantena nete tangga menuju kana puncak darajat anu luhur saur Allah. Mana wae wasiat para wali nu salapan nu dilaksanakeun ku marantena teh minha eta tetep tisapalihna tis'un at-taubatu ari tobat. Minha eta tetep tisapalihna tis'un at-taubatu ari tobat. Wasiat nu kahiji tobat. Hae minal wasoyat tegesna tina pirang-pirang wasiat at-tis'i anu salapan. At-taubatu ari tobat. Wahia sareng ari tobat awalul wasoya eta mimiti pirang-pirang wasiat. Wa ahammu qawaida jeung pangpentingna wa ahammu qawaidid dini jeung pangpentingna pirang-pirang pokokna agama. Wa ahammu qawaidid dini jeung pangpentingna pirang-pirang pokok agama. Wa awalu manazilis salikina jeung mimiti pirang-pirang darajat jalmi anu ngambah. Wa awalu manazilis salikina jeung mimiti pirang-pirang darajat jalma anu ngambah. Wa aslu maqamati tolibina jeung jadi pokok pirang-pirang pangkat anu nyuprih. Wa aslu maqamati tolibina jeung jadi pokok pirang-pirang pangkat anu nyupri. Pataubatu mangka ringaran tobat ieu patokan tobat. Lugotan cek lugot ar-ruju'u eta kadar-kadar balik. Ti dieu balik deui ka kobong ngaranna tobat, ti kobong balik deui ka dieu ngaranna tobat. Ti pasantren balik ka imah, ti imah balik ka pasantren eta ngaranna tobat, kadar-kadar balik. Yuqalu dicarioskeun naon taba lapat taba. Taba yatubu taubatan. Idza roja'a di mana balik jalma. Wa syar'an jeung ari ngaran tobat ceuk syara ar-ruju'u eta balik amma tina perkara kana nu buktos ieu mah madmuman eta anu dicacad. Bisyar'i dina syara ilama menuju kana perkara huwa ari ieu ma mahmudun eta anu dipuji fihi dina syara. Ngaran tobat ceuk istilah. Ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwal mahmudu fihi. Balik deui tina perkara anu dicacad ku agama ku syara menuju kana perkara nu dipuji dina hukum syara.
Wa'lam jeung kanyahokeun ku anjeun annahu sanyana kalakuan sareng tingkah jaa eta datang bitaubati dina masalah tobat naon ayatun pirang-pirang ayat Allah kasiratun anu seueur wa hadisun jeung pirang-pirang hadis syahiratun anu masyhur. Paminal ayati mangka eta tetep ti sapalihna ayat Allah eta qauluhu ta'ala dawu Allah ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah Nur ayat 3. Watubu jeung kudu tobat aranjeun kabeh balik maksud ilallahi menuju Allah jami'an bari sadayana ayyuhal mu'minuna he jalma-jalma nu ariman la'alakum pasti aranjeun kabeh tuflihuna eta bagja aranjeun kabeh. Hiji talandasan tobat wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. 2 wa qauluhu ta'ala jeung dawu Allah ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sayaktosna ari Allah yuhibbu eta mika cinta Allah at-tawwabina kapirang-pirang anu tobat kabeh wa yuhibbu sareng mika cinta Allah al-mutatahhirina kapirang-pirang anu saruci. Surah Al-Baqarah ayat 222. 2 ayat Al-Quran anu jadi landasan ayatna tobat tegasna eta teh sapalih kawajiban anu diwajibkeun ku Allah ka urang. Nah geuning disebut wajib sabab Allah miwarang dina Al-Quran ari aya piwarangan kana hiji perkara ti Gusti Allah eta teh nunjukkeun kana wajib. Mana kalimah parentahna bahasa tubu ta eta teh hiji perintah ti Allah yen urang anu ngangken jadi jalmi mukmin kudu ngalaksanakeun tobat hartosna balik menuju ka Allah la'allakum tuflihun balukarna supaya urang jadi jalma anu bagja. Nu kadua landasanana surah Al-Baqarah 222 innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah teh mika cinta ka jalma nu tarobat jeung mika cinta ka jalma nu susuci. Susuci di dinya maksudna tina dosa ari tobat. Wa minal ahadisi jeung eta tetep tina pirang-pirang hadis qauluhu ari dawuh Nabi alaihi salam nu kahiji bieu ayat Al-Qur'an landasan tobat teh ayeuna kadua pirang-pirang hadis. Hadis nu kahiji tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Cek Rasul tubu kudu tobat aranjeun kabeh ilallahi ka Gusti Allah. Fa ini mangkasanyana ari kaula atubu eta tobat kaula. Ilaihi ka Gusti Allah kulla yaumin dina setiap dinten mi'ata marratin kana 100 balik. Subhanallah. Rasul ya Rasul anu dimaksum tina haram jeung makruh jeung mubah
Anjeuna istighfar tobat ka Allah dina setiap dinten teu kirang tina 100 wangsulan, padahal anjeunna teh jalmi suci, jalmi bersih. Ieu teh sanes hartos Rasul kantos ngalaksanakeun dosa, tapi ieu padamelan Rasul dijadikeun contoh ku umatna, nyontohan kanu jadi umatna. Wa qauluhu sareng dawuhan Rasul alaihi salam. Hadis kadua landasan tobat. Putiha babut taubati, putiha dibukakeun naon babut taubati pintu tobat. La yuglaku teu dikunci. Hatta tatlu'a sehingga bijil. Naon asyamsu panon poe min magribiha. Di tempat surupna ieu panon poe. Min magribiha di tempat surupna samsu. Tegesna sampai me kiamat. Pintu tobat masih keneh terbuka. Wa qalu sareng dawuh Nabi alaihi salam nu katilu hadisna. Man taba qabla ayyu ghargiz qabilahullahu. Man ari sajal taba eta nu tobat man qabla ayyu ghargir dina sameme nyawa dina tikorona jalma. Qabla ayyu ghargir dina samemeh nyawa dina tikorona sakaratil maut. Qabila tah nampi hu ka ieu man saha Allahu Gusti Allah. Salagi panon poe can bijil ti belah kulon jeung salagi nyawa masih keneh dikandung badan, mangka salami eta urang gaduh kawajiban tobat. Kaopat wa qauluhu sareng dawuh Nabi alaihi salam. Atta ibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Atta ibu ari jalma anu tobat. Minadzanbi tina dosa. Kaman eta sapertoskeun jalmi la zanba anu teu aya dosa eta tetep lahu pikeun man. Wal mustaghfiru jeung ari jalma nu istighfar minadzanbi tina dosa. Wa huwa sareng ari man teh eta mukimun anu ngalakonan alaihi kana ieu mustaghfir. Alaihi kal mustahzi'i eta saperti anu ngaguguyonkeun. Wa huwa sareng ari man mukimun eta nu ngalakonan alaihi kana zanbu gitu. Kal mustahzi eta saperti nu ngaguguyonkeun bi rabbihi ka pangeranna ieu man. Jalmi nu tobat saperti teu gaduh dosa dina pada bakal dihampurana. Jalmi nu istighfar tapi ngalakonan keneh kana dosa eta teh sapertos nuju ngaguguyonkeun ka Allah. Wa qauluhu sareng dawuh Nabi alaihi salam. Idza taba'al abdu an sallahul hafadota dunubahu. Idza taba di mana tobat sal abdu hiji hamba. Ansa tah mohokeun saha Allahu Gusti Allah al hafadota
ka malaikat hafadzoh dunubahu kana pirang-pirang dosana ieu abdun. Urang gawe tobat ka Allah, mangka malaikat hafadzoh nu aya di sagedengeun setiap jalmi dihilapkeun ku Allah tina dosa urang, dina hartos teu dicatet gitu. Dosana teh da kahapus ku tobat teh. Wa ansa jeung mohokeun Allah zalika ka ieu hafadzoh jawarihahu kana pirang-pirang anggahota man wa mu'alimahu jeung pirang-pirang petunjukna minal ardi tina bumi hatta yalqa sehingga tepung ieu abdun Allah ka Gusti Allah. Walaisa jeung teu aya alaihi ka ieu abdun saha syahidun anu nyaksi bidzanbi kana dosa. Wa auha sareng tos ngawahyukeun saha Allah Gusti Allah ila nabiyhi ka nabina Allah Adam alaihi salam tegasna Nabi Adam alaihi salam warastu zurriyataka warastu ngawaris kaula zurriyataka ka turunan anjeun Allah ka Nabi Adam at-ta'aba kana capek wan nasoba jeung kana payah wa warastu jeung ngawaris kuring hum ka ieu ibnu Adam atau bata kana tobat manari saha jalma da'a eta nu ngadua man nu balik man ngadua sina ni ka kaula minhum ti ieu ibnu Adam bida'watika ku doa anjeun labbaitu tah ngaijabah kaulahu ka ieu abdu kata labbaituka saperti nyambut kuring ka anjeun ya Adam hei Adam suruh ngagiring kuring at-taibina ka pirang-pirang anu tobat minal kuburi ti alam kuburna mustabsyirina bari nu bararungah kabeh biya ka kuring dohikina bari anu gumujeng seuri sadayana wa du'ahuhum sareng ari pirang-pirang doana ieu ibnu Adam mustajabun eta anu diijabah Allah ngawayukeun ka nabina nyaeta ka Nabi Adam ceuk Allah kuring ngawaris katurunan anjeun teh kana capek jeung payah kuring oge ngawaris kana tobat sehingga balukarna sajalma nu mulih ka Allah tobat teh mangka setiap doana di kuping ditampi ku Allah disambut baik dugi ka Allah nyarios asyurut taibina minal kuburi mustabsyirina bidohikin ceuk Allah yeuh jalma nu gawe tobat mah engke hudang ti alam kubur teh bararunga
Sareuri barunga unjukan ka Allah. Doa na oge di mana nyuhunkeun mustajabun bakal diijabah. Jalmi nu kersa tobat. Wa qalu sareng dawuhan Nabi alaihi salam alamatut taubati ari pirang-pirang ciri taubat. An-nadamu eta nalangsa. Wa qala alaihi salam an-nadimu ari anu nalangsa. Yang tadiru eta ngadago ieu nazim minallahi ti Gusti Allah ar-rahmata kana rahmat. Wal mu'jibu jeung ari anu kaget. Yang tadiru eta ngadago ieu mu'jib al-mukta kana bendon Allah. Wa qala alaihi salam ya ayyuhan nas jalma-jalma tubu kudu tobat aranjeun kabeh ilallahi menuju ka Allah. Qabla an tamutu dina sameh yen maut aranjeun kabeh. Wabadir wabadiru jeung gagancangan jeung kudu gagancangan aranjeun kabeh bil amali kana pirang-pirang padamelan as-solihati anu sholih. Qabla an tastaghilu dina yen samemeh katungkul aranjeun kabeh. Wasilu kudu nepi aranjeun kabeh alladzi kana anu bainakum anu tetep antara aranjeun kabeh wa baina rabbikum jeung di antara pangeran aranjeun kabeh. Bikasrati dzikrikum ku nyeureurkeun nyarioskeun aranjeun kabeh. Bikasrati dzikri bikasrati dzikrikum ku ngalobakeun eling aranjeun kabeh lahu ka Allah. Wa kasrati shadaqati jeung nyeureurkeun sedekah. Bisiri nalika nyumput wal alaniyati jeung wala pisiri dina nalika nembrak dina nyumput wal alaniyati sareng nalika nembrak. Turjaku tadi rezekian aranjeun kabeh. Wa tujbaru jeung ditambal aranjeun kabeh. Wa qala sareng ngadawu Nabi alaihi salam Allahu ari Gusti Allah afroha eta bunga Allah bitaubati abdihi ku tobat hambana Allah. Afroha tah bunga Allah. Allah ari Gusti Allah afroha eta bunga Allah bitaubati abdihi ku tobat hambana Allah al mukmininu iman. Min rajulin min rajulin tilalaki nazalan nulungsur ieu rajul
fi ardi muhlikata dina pirang-pirang jalan anu ruksak ma'ahu eta tetep sartana ieu abdun rohilatahu rohilatuhu ari tutumpakan ieu man atawa abdun teh alaiha luhureun ieu muhlik to'amu ari pirang-pirang dahareunana ieu abdun wasyarabuhu jeung leuteunana abdun pawadoa mangka nyimpen ieu abdun rosahu kana mastaka abdun panama teras kulem ieu abdun pastai kodok mangka hudang ieu man waqad dahabat jeung nyata leungit patolaba mangka nyupri ieu man ha kana ieu patolaba mangka nyupri man ha kana ieu wa qadabat jeung nyata indit atawa eueuh patolaba mangka nyupri ieu si abdun ha kana ieu rohilah tutumpakan wa qad dahabat jeung nyata indit ieu rohilah patolaba nyupri si abdun ha kana rohilah hatta idastadda nepi ka di mana banget alaihi ka abdun naon alhaznu naon alharu gitu ronya naon alharu panas wal tosu jeung dahaga au mata perkara sanu ngarsakeun saleuh Gusti Allah qala abdun arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi fa ana hatta amutu arja'u balik kuring ila makani kana tempat kuring alladzi anu kuntu anu buktos kuring fi dina ieu lagi panamu mangka sare ieu kuring teh hatta amutu nepi ka maot kuring pawa doa mangka nyimpen ieu si abdun rosahu kana mastaka abdun ala sa'idihi luhureun pepeuteuyan ieu abdun leungeun maksud liyamuta karna maot ieu si abdun pastai kodok mangka nyaring ieu si abdun
Paidan dina waktu istaiqodo rohilatuhu ari tutumpakan ieu abdun ingdahu eta tetep disandingan abdun alaiha tina rohal. Zada ta zaduhu ta'ari tambahna ieu abdun wa ra'suhu wa syarabuhu jeung ngaleueutna abdun wallahu mangkari Allah wallahu mangkari Allah asadu eta langkung banget naonana parohan bungahna bitaubatil abdi ku sabab tobatna hiji hamba al mukmini anu iman min hadatina ieu biro halati kalawan tutumpakan ieu mukmin. Utlub mataban bin nada mati mutlakon wa bi'azmi tarkidan bipi mastukbila wa bara'atan min kulli hakil adami walihadhil arkani par'a wa kamala. Kahiji kahiji tobatna langsa ngalakonan dosa punten eta anu bieu nya utlubnya. Oh bener. Utlub kahiji tobatna langsa ngalakonan dosa barina nyebut kana dosa nuti heula barina nyebut kana dosa nuti heula. Bet kahiji keneh dua artina dua. Kadua niat moal deui migawe dosa. Kadua niat moal deui migawe dosa. Katilu mentarido kapada kaula. Katilu minta ridho kapada kaula. Ayeuna bet kadua wa baro'atan min kulli hakil adami walihadhil arkani par'a wa kamula. Barina mere kana harta nu diriksa. Barina mere kana harta nu di barina mere kana harta anu diruksak lain diruksak. Barina mere kana harta nu diruksak
mun maot bikeun kawaris agama pek bela. Mun maot bikeun kawaris agama pek bela. Sabarang utlub mataban bin nadah mati muklian wa bi azmi tarkin bipi mastub bila kahiji tobatna langsa ngalakonan dosa barina nyebut kana dosa nuti heula. Kadua migawe dosa katilu minta ridho kapada kaula wa baro'atan mingkur bil adami walihadihil arkani far'awakami barina merekana harta nu diruksa mun maot bikeun kawaris agama pek bela. Utlub kudu nyupri anjeun mataban kana tobat binadamati kalawan nalangsa muqlian barina anu nyabut wabi azmin jeung ngazam tarkadzanbi kana leungitna dosa bima dina perkara ustuk bila anu nyupri madep wa baroatan jeung lulubaran mingkul hakil adami tina setiap hak adami walihadihil arkani jeung eta pikeun ieu pirang-pirang rukun walihadihil arkani jeung kana ulah karna jeung kana ieu pirang-pirang rukun par'a kudu ngariksa anjeun wa kamula jeung kudu nyampurnakeun anjeun Zakaro nyarioskeun sanadimu nu nganadom pi hadainil baitaini dina ieu dua bait surut taubati kana pirang-pirang syarat tobat alati anu latasi anu teu sah ieu tobat ila biha kecuali ku ieu surut wahia ari surut teh annadmu eta nalangsa alama kana perkara hasola nu hasil ieu emma minhu ti eman minik tiropi danbi tina ngalakonan dosa wal ajmu sareng ngajam ala alla yauda kana yen teu balik deui ieu si eman limislihi kana pantarna ieu ma dosa teh wal iklau katilu nyabut hiji nalangsa dua ngajam tilu nyabut
minad dzanbi tina dosa wal baro'atu sareng lulubaran min jami'i hukukil adamiyina tina sadaya pirang-pirang hakna bangsa Adam. Wa ma qauluhu jeung anapun ari dawuh Nabi alaihi salam annadamu taubatun. Annadamu ari nalangsa taubatu eta teh tobat. Pahuwa mangkarieu kaul ta'ala haddi qaulihi kana batasan dawuh Nabi al haju tegasna lapad haju al haju ari haji arofatun eta teh arofah ae muadzamu arkania tegasna pang agungna pirang-pirang rukun tobat ae muadzamu arkaniha tegasna ari ngagungkeun pirang-pirang rukun tobat annadamu eta nalangsa muadzamul arkaniha gitu. Susunan muadzam di dinya mah gitu. Walamatu sihatin nadmi jeung ari ciri sahna nalangsa riqatul qalbi eta ngaleketei hate wa gozarati dam'i jeung ngocor cai soca wa gozaratu dam'i jeung ngocor cai soca wa qala sareng nyarios sabadum sapali para ulama taubatul kadibina ari tobatna jalma-jalma nu bararoho ala atropi alsinatihim ala atropi alsinatim kana tungtung pirang-pirang lisana ieu jalma-jalma yakni ngamaksud ieu qaul astagfirullah kana bacaan astagfirullah baca betna sakali deui utlub mataban bin nada mati muqlian wa bi azmi tarkidan bibi masrubila laijin nabana baro'atan min kulli hakil adami wali hadhil arkani far'a wa kamila barina merekana harta anu ruksak mun maot pikeun kawaris agama pe